Saya abdi lah kerja. Banyak kawinan datang dikukuri bertahunan semua nur rakyat pisang saya bersama dilayakkan sauyuna Sembah kapi acuran diterima. Saya tambah mengempang Teu bosan maneh ngapoengan heureuy ya pagawean teh. Aduh. Nah, make bosan. Abang berangkeun Kang. Aduh, ngabang berangkeun kabingung ya abdi teh kulan. Nya. Ulah cara seperti bahasa datang kumakarna maneh milu ka hareup ampir ka jejeg. Kumawi ulah. Ulah disiar teuing picilakaeun teh. Harita pamiti aya anomanya duh. Abdi untungna teh dicana ku anoman ti luhur. Nya, lumata cik ulah balangah oge. Dupi Anggada ka mana? Bula kidul. Geus pada dinyiapkeun pasukan sewang-sewangan. Mun pangwarahkeun Anggada naon abeh tiasa ngapung. Rewas bebarengan unggah poe jeung monyet rewas unggah nyekro unggah ngabrewek eta geus halisna ka luhur aing meringkak teh bulu punuk teh ini garina tini Mari-garina talisna teh sembah kapiatur kulan. Anu bade majang dinten ieu Gusti Rama langsung. Gusti Rama iya beres. Manahna maju. Mudah-mudahan ya. Si Ramo dikaluhurkeun leuheung lamun make ali mah dancu. Dialian ku ari hui. Ampun nasib. Coba aing suruh teh sia. Ya lengan belah dia cangkel pisan mah. Rematik ongko teh. Hapunten anu manah da teu kieu atuh stres kuring teh jeung harapan perang mah. Ya. Bang berangkeun. Hapunten anu man. Iya. Daun saga, satu rupa daun suci.
gampang kagendam rasana teu uning mamalana caca mari teu uning mamalana ngaruang jiwa ragana Pak Haji Sidu Ibu Hajah Nini ngaruang jiwa ragana Anoman maksud mimpin pasukan ketek palih ti wetan ulira ngandika wayahna we cepot dawala kulang kumaha ulah maneh poe ieu mah ulah maju ka hareup ah sok newo-newo kamari ge Pauran di majuna ge lah. ngagokan ai kaula rek diteungel musuh kakara nyalukan ka kaula teu puguh kaula ka teungel aduh apunten ya basa kamari teh ya iya iya ai pagawean newakan anu geus leuleus maneh mah abeh katingali kudunungan Aya katingali. abeh katingali kudunungan sumanget tapi ku anu mah udah bejakeun deui era oh teh ulah teh pengecut jiwa kitu teh Katingali ku Gusti Rama. nu jagjag nu mawa pakarang wani mah ka hareup ye daeuh peranan aing mah Sakitu ge ngabantu. ieu mah aing geus perang indit ka tengah neangan pakarang-pakarang anu Anu raleupas ti leungeuna. ye jualeun Di kilo kumaha mah. masa depan tingali cerah teh euy Ulah lain ka kapikeun. ulah aya lain ka kapicieun urang teh teh sugane boga tanah nyeun museum tuh Benar. Kan baik. tongahina sia ka monyet pecahkan we kumaneh jelema mah di PHP-an semen deuleu sok dicengcangkeun tapi monyet patara can aya hiji kejadian monyet beuki semen Oh, jujur monyet. jujur deuleu anu mata kemang ngabangun teh ditah monyet nitah monyet can aya hiji kejadian monyet beuki aspal aduh Benar dah Kang. tak itu bejakeun ka bapa maneh nuhun doakeun Gusti Rama bade majeng ka medan Danalaga percanten ulan salah mau pahili jeung bener Ta eta. nya nah da kaos ge tara pahili jeung kolor teuing Aing mau ngajawab begini juga. tak itu awas lihat da jeung hati-hati kaula dek naliti musuh karek nepi ka mana ina sae siap Lain meninggal sakolepat Akang. Bukan teh aya kitu. eta mah Mamun ka pareumpeunnan teh. hebat anoman belesat teh Helikopter Kang. lamun aka bisa ngapung dek naon dah genahna ka bina-bina cu Awak ke genah segala. lamun dewek bisa ngapung teh cita-cita teh dek beunghar Naon wak patula patalina bisa ngapung. pasti saya kalau bisa terbang pasti saya akan kaya Doh, bagaimana kayaknya? Bagaimana? jadi ke pasar teh moal duit dek mah Mau karung. mawa karunge belenyeng ka luhur aya nu dagang buah ti handap sorot blus belenyeng deui ka itu pek pikir pasti dewek akan jadi orang buburingkalan dina rezeki mah Jadi orang beberahil. kita ngomong nepi ka dicampur aduk gitu ya nu penting gua dek komunikatif heuh Benar. Pak ya genaon dinya ih dewek mah keur ngadoa mudah-mudahan dunungan urang cing bungsur bangsar Oh, ngadoa. Gusti Rama langsung berangkat ke Medan Danalaga sekarang Pak doanya Pak jang Betul sekali. ya bisi aya tah urang latihan heula nyong ah Oh, selatihan kayaknya. Ngajak-jagkeun atuh. ngajak-jagkeun tuur oke silakan yang Kang. kesenian tradisi itu banyak Oh, banyak. di Jawa Barat ya ada calung Calung, ada reog degung cianyuran sayuran. pencak silat Pancasila teh Kang lumayan. wah ulah lalawara Seni bela diri atuh eta. dari pencak silat mah komo tambah bela diri ongko Olahraga. olahraga ongko tuh senina aya Aya. nya
da kolot-kolot anu sok silat mah baheula euy aing ngadenget teretet tarompet teh ngadeg-deg tuurna teh. La ilaha illallah. Kamari aki-aki keur cicing dina kuta ngadenget tarompet teretet jepepeng teh. Naon akang? Heuh, Naon cepepeng teh? ngaleper. Ditanya teh ku dewek aki teh naon ngadangu tarompet paling ge lain lapar goblok. Jauh-jauh. Si orang salatri meureun. Salatri ka cepepeng. Cingah. Tak kitu euy. Oh, sae kan. Nah, Urang lestarikeun deui. urang lestarikeun ieu TPI. Kita itu harus bangga TPI sekarang melestarikan seni budaya kita, Seni tradisional. seni tradisional. Hah? Betul. Cek aing oge Akan menggali seni-seni yang sudah tilam. memperkenalkan seni tarompet, Tarompet seni. pencaksilat, Betul. wayang golek. Ingat, Cing ka jayur. prung kayak paningdung. Duh. Bereset. Allah. Beres. Cing, mental lagu Polos Tomo. Polos tomo kan. Yur, Polos Tomo yur. Sangakeun ka orang Jawa Barat, Banten. Banten. Betul. Laras sangakeun kayaknya. Ulang Jawa Barat. Ka orang-orang Sunda nu di Jawa Tengah, nu di Jawa Timur, Di Jakarta. nu di Jakarta, Di Bengkulu. anu di Bengkulu, anu nuju transmigrasi di Kalimantan, Betul. anu wah di mana-mana. Setel TPI wayang golek. Wayang golek. Anu di Jelekong. Alah, anu di Cimuncang teu kantun. Anu di Jono. Aduh, nu di Jono Pak Haji Sidik yeuh. Iya. Wilujeng. Sabab urang Cimuncang mah osok ngadengkeun wae. Nyaeta wayang logek. Hayang jagong. Sok nya. Aduh. Ayaku beres. Coba. Soloyong. Can gogoleran mah can puas ya ka aing teh. Nyiksa teh nemen-nemen teuing. Jidik nyaho aing gegeran. Dewek mah tong boro mah kejaga kita rompet aya telakson di jalan giga. Keur tibra teh teh. Keur kieu na kursi teh jeung si cangkir. Yo tidid joki teh rasaan teh tarompet. Yo.
Wah, salah goblok. Iya tadi TPI Iya tadi TPI didengar sama pemirsa seluruh Indonesia. Jangan macem-macem, banyak orang-orang seniman yang tahu. Soraan aing mah. Syarikaya kemang laja kemang bonteng di astana. Gandrung. Bodoh. Dipaksakeun wae. Siap. Nah, eta bagus. Ya. Woi. Pugu da ing telang layangan kabur. Awas dang. Buset.
Hei, musik, kita berlatih. Musik. Musik dipiting gas. Asuk.